Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini. Wa hukia sareng dihikayatkeun naon anna rajulan saestuna lalaki min asyrafi ahlil Hindi ti golongan gegedena bangsa Hindi. Ishtaro meser ieu gegeden bangsawan teh gulaman ka hiji pameget ka hiji hamba lalaki. Farobahu maka terus ngurus ieu tuan ka hamba sahaya. Wa tibnahu terus eta hamba saya teh diangkat jadi anak angkat eta tuan. Walama kabaro nalika ieu gulam teh hamba teh geus ageng, istada bihi ieu hamba teh timbul dina hate hamba teh timbul hawa rasa cinta maulatahu ka dunungan istrina ka istrina eta si tuan. Farawadaha maka ngajak ieu hamba ka tuanna ka istri tuanna ala nafsiha kana awakna eta istrina istri tuanna atanapi indung angkatna. Fajabat maka nyubadanan ieu gulam ka maulat. Artina mah isi gulam teh mika cinta ka tuanna ka ibuna ibu angkatna karena terus-terusan dirayu maka terjadilah perselingkuhan. Nalika salingkuh padahal asub saha maulahu tuana atanapi bapa angkatna yauman dina hiji poe. Faiza huwa maka nalika ieu gulam ala sadri maulatihi aya dina luhureun dadana indung angkatna paamida maka ngambek nyerekan atanapi murka tah tuana teh zaga rohu terus nektek ditektek ieu zakar si gulam teh karena geus ngazinahan istrina. Sumana dima saterasna seiring berjalanna waktu ngarasa kaduhung isi tuan ala zalika kana migawe nektek zakarna si hamba teh. Fa'ala jahu terasna mah kusabab aya rasa kaduhung beda geus ngangkat anak angkat ka eta hamba dilandongan eta si gulam hiraan bari'a dugi ka cager min illatihi dina teu damangna. Faqama maka cicing mukim teh diusir ieu si saat gulamun teh gulam teh ba'daha saparantos cager mudatan carita nama dina hiji mangsa yatlubu neangan ieu hamba aya khuda kana cara rek migawe rohu balas dendam ka tuanna min maulahu tina dununganana. Dina hiji mangsa mah neangan cara kumaha balas dendam ka tuanna. Wa kana li maulahu sareng eta tetep kabuktosan isi tuan teh ibnani ngagaduhan dua putra pameget tiplun hiji mah masih kene alit keneh wal akhara sareng nu sajana yafiun eta nginyak dewasa. Kana huma ieu budak anu dua teh asyamsu wal qamaru kasep saperti matahari sareng bulan. Fagoba maka nalika si tuana keur teu aya nalika teu aya saarojul tuana yauman dina hiji poe an manzili ti imahna di ba'dil umuri kumargi aya hiji kaperyogian kali ketika si tuana teh di bumi karencanakeun tah si gulam fa khadha al aswadu maka nyokot atau nyulik saha si al aswad teh gulam teh anak angkat teh anu hideung ieu hasabayani kadua putrana ieu dunungan fasaida terus naikkeun dibawa ka luhur bihima
yusobayen teh ala dzar watis suthi ka puncak loteng waja'ala sareng mere ieu gurum yut'imuhuma geus dibawa keluar teh tetep di pasian tuang wayal abu bari dibawa ulin ma'ahuma sarta ieu budak nu dua teh ila anda khala nepikeun ka mangsana balik asup ieu tuan ila anda khala sehingga asup sama lahu ieu tuana dunungan teh farofaat terus ngangkatkeun ieu tuan ra'sau kana mastakana faro'a kagebeg tah ningali ibnaihi dua putrana pisaiki di aya di lohur loteng ma'al gulami sarta hambana teh. Faqala maka nyarios ieu tuan wailaka aduh cilaka anjeun arata naon kikituan ibni ka anak kaula lil mauti atuh bisa paeh abdi bawa ka luhur mah da bakal bisi murag gebis di loteng jadi kaditu nama bakal paeh nyebabkeun mati. Qala maka ngajawab ya hamba saya teh ajilnya bener la ilam tajib tah terus meneh syarat lamun anjeun teu neuteuk zakaro kana zakar anjeun mislama saperti perbuatan jabab tani anu geus neuteuk anjeun ka kaula kana zakal kaula la aramiana lamun anjeun teu neuteuk kana zakar anjeun rek dialungkeun ibudak anjeun. Faqala maka cumarius ya Tuhan Allahu Allah Allahu Allahu anjeun teh kudusieun ku Allah anjeun teh kedasieun ku Allah ya waladi hai anak angkat kaula bi tarbiyati anu geus ngurus kaula laka ka anjeun. Qala malah ngajawab ieu gulam da kudu ninggalkeun anjeun ada kana eta ucapan ulang ucapkan oleh Allah angkati anjeun fajala maka tumandang maula yukarriru ngurang-ngurang alaihi kana eta ucapan Allah bahwa sareng ari ieu gulam eta layak balu teu narima ieu gulam zalika kana eta ucapan tuana. Falama aroda maka samangsa ngamaksud sa arojulu dunungan teh eta as-su'uda kana naik ilai ka eta gulam adlahuma maka nurunkeun ka ieu sabayan saha al aswadu budak hideungna min zalika syahiki ti eta puncak loteng. Faqala rajul maka nyarios eta tuan wailaka cilaka anjeun isbir kudu sabar anjeun hatta akhruja saengga ngaluarkeun kaula madiyatan kana peso wal af'alu jeung migawe kaula ma kana perkara arata anu dipikahayang ku anjeun. Suma akhada saterusna neuteuk ieu tuan madiyatan kana suma akhada saterusna nyanak ieu tuan madiyatan kana hiji peso wajaba sareng neuteuk zakarohu kana zakarna ieu tuan wa huwa sareng ieu gulam yarohu ningali kana eta perbuatan tuana. Falamma ra'a maka samangsa ningali sa'al aswadu gulam hideung zalika kana eta kajadian Roma dialungkeun tah ngalungkeun eta gulam hideung teh sobaini kadua putrana tuana min zalika syahiki di puncak loteng pamata atunya maot eta budak teh. Waqala sareng nyarios ieu gulam inna jabbaka sanyana neuteukna anjeun kana zakar anjeun eta sa'ri babales kaula waqatlah sareng ari maehan kaula auladaka ka putra anjeun eta ziyaratun tatambah-tambahna atau bonusna fihi dina karugian kaula. Wa idza kana ieu pelajaranna tina kisah nu di luhur. Wa idza kana sareng di mana-mana aya ayal amru tegas nama perkala kadzalika sapertos kitu jadi ngangkat budak angkat lalaki ayal mazkur tegas nama dicaritakeun di luhur payumna'u maka kedah dicegah dia dihalangan diproteksi saha al abdu eta hamba
asaqau sareng tukang ngalacai atau pembantu lah. Bifathis sini wal qaf kalawan dipatahkeun sim sareng qafna al musyaddati anu ditasdidan bahwa sareng arina minas syaqa eta manjalma yamla'a anu sok minuhan ilaji al jarota kana buyung atau kana bak minal ma'i ku cai min duhulihi tina asupna ka imah irojul ay kulli minhuma tegasna mah tidak saban-saban sahiji tina hamba sareng tukang ngalacai teh ala nisa'i ka imah dudungan awewena ida balago dimandang sebalik naos ngangkat anak angkat tetap kudu dijaga diraksa ngomong sebalik mah kulun saban-saban saiji min humatina eta abdun wasyaqqa ail abadi tegas nama hamba teh dicegah panggih ieu hamba wal mar'atu sareng istri aw hiya atanapi dicegahna istri wasaqaik tina pendak jeung pembantu khamsa asyarata sanatan lamun eta geus usia 15 tahun di anna amatal fitnati karena sanyana kaumuman timbulna fitnah bihim timbul di usia 15 tahun wa khibdun nasli sareng ari ngaraksa katurunan ayal waladi tegasna mengaraksa budak eta min a'dhamil umur pangleuwih banget gede-gedena pirang-pirang perkara wa qala al-Ghazali fil Ihya parantos ngadawuh Imam Ghazali tina kitab Ihya qala sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sanyana ari kaula eta ghayrun anu paling cemburu wa ma min imri sareng teu aya jalma laya gharu anu henteu cemburu illa angin man kusul qalbi hatena nu tibalik jadi jalma nu teu boga cemburu mah hatena tibalik wa tariqul mugni sareng ari jalan atan bicara anu nyukupkeun anil ghirati tina timburu atau curiga eta alla yadkhula ulah ngasupkeun alaiha kamar'ah sa arrajula laki sejen wahya sareng ari ieu mar'ah eta la takhrujul aswati ulah kaluar ieu mar'ah ka pirang-pirang pasar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala saestuna Gusti Allah ta'ala yaghuru timburuan Allah wa ghairullah wa ghairatullah sareng ari timburna Allah ta aya tia ngalakonan saha al mukminu jalmi iman ma kana perkara harrama anu tos ngaharamkeun Allah alaihi kata mukmin. Rawahu al Imam Ahmad wa Syaikhani wa Tirmizi an Abi Hurairah. Jadi tetap kedah dijaga mun urang ngasupkeun lalaki sejen karena serta anak angkat. Wa kana Ali radhiyallahu anhu wa kana sareng kabuktosan sa Ali radhiyallahu anhu yaqulu cumarios ala tastahyu nah teu isin anjeun ala tagharuna nah teu cemburu anjeun yatruku ngantep atau ninggalkeun saha adukum hiji jalma imra'atahu ka awewena eta jalma takhruju kaluar ieu awewe baina rijali antara laki sajen na teu sieun pamajikan anjeun aya di antara lalaki sajen tanduru ilaihim nu ningali eta awewe kanu sajen wayang zuruna ilaiha atana piningalina lalaki sajen ka eta awewe ka pamajikanna teu sieun teu hariwang. Wa qala Ali radhiyallahu anhu la tuqsir ulah berlebihan anjeun al ghairata kana timburuan al ahli kaka ahli anjeun patarmi kana sanyana leuwihna timburu berlebihan timburu sarua jeung nimbulkeun tuduhan bisui kana kagorengan min ajlika ti pamajikan anjeun. Wa qauluhu makari dawan Sayyidina Ali yatruku ari makna yatruku eta bi mana yaj'alu ngabogan makna yaj'alu wa qalu sareng dawuhana Sayyidina Ali imra'atahu kana lafaz imra'at maf'ulun awalun jadi maf'ul awal wa jumlatu qaulihi
sareng ari jumlahna ucapan Sayyidina Ali eta takhruju lafaz takhruju eta maf'ulun sani jadi maf'ul sani. Wa qala alaihi salam sareng parantos kang nadawuh Kangjeng Nabi inna minal ghairati saestuna eta tetep tina timburu ma ari perkara atau sifat yuhibbuhu aya nu dipika cinta eta perkara teh Allahu aku Gusti Allah. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna timburu teh eta ma perkara yabgoduhu anu dibenduan nu ngabenduan kana eta perkara saha Allahu Allah. Wa minal khayalai sareng tina sapalihna gumedde atau berbangga diri ma perkara yuhibbuhu anu mika cinta sa Allah Allah. Wa minha sareng tina eta tetep tina sapalihna khuyala gumedde eta ma perkara yabgoduhu anu ngabenduan saha Allahu Allah ka eta perkara. Fa amal ghairatu ajmakan pun ari timburu allati yuhibbahu Allah mika cinta ku Allah fal ghairatu fi ribati nyata timburu dina kamangmangan. Wal ghairatu sareng ari timburu allati yabghadu hallaha lahu anu teu dipikar satu Gusti Allah eta fal ghairatu fi ghairi ribatin eta timburu dina salian di luar kamangmangan. Wal ihtiyalu sareng ari gumade atau bangga diri alladzi yuhibbuhullah pika cinta ku Allah eta ikhtiyalur rajuli bangga dirina hiji lalaki binafsi aku dirina indal kitali nalika dina peperangan wa inda sodafati sareng nalika ngaluarkeun sedekah. Wal ihtiyalu sareng ari gumade alladzi yabghaduhullahu anu dibenduan ku Gusti Allah eta al ikhtiyalu fil batil nyata gumede dina kabatilan atanapi karusakan. Amma zamanun wallahu alam bi muradih mudah-mudahan manfaat.